Naon koloban buat sekali ewang. Naon ki? Eta wewe gilir ujalu lu titilu. Iya ada batu. Alena orang mana? Orang lembur orang kene. Sadar karib apal dek maun. Eta ucing wajib. Dia suka. Hidup itu. Nah, sapoe di mata ki. Buka tuh kacamata. Gak, cita-cita mana geus gedean jadi naon? Preman atuh ki? Preman di mana? Preman di mana ki? Pan preman mah di terminal atau di pasar? Aya nu ngajak belut tinggal balik ke kai mah. Kang, disaprak kurang kawin, can pernah akang ajak jalan-jalan Kak Neng. Yeuh Neng, inget-inget baheula urang kawin. Karena naon? Karena jodoh atuh. Tah, aya papatah. Kalau baheula, jodoh itu tidak kemana-mana. Ari baheula akang cita-cita yang jadi naon Kang? Akang mah di baheula cita-cita teh hayang nyieun mobil anu merekna Haji. Nah, kitu akang. Apaan ngara jelema teh moal poe bisa naik haji? Hah? Jum, ari maneh apa cara ngadahar talis ngarah ke ateul? Gampang atuh talisna dipaset tuluy dikumbah ke tanah tuluy disepan moal ateul gerak. Kitu mah. Remeh di dahar, garawan heula talisna.